tapi niat kedah hebat ya anak goda ulah hebat kekenap balik keruyeuh kuat kenang bacuan rek arah maksud pinanggi ucu kumaha wa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun leres sok minang kabandungan kumaha wa sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapa leres saperti anu karanapan ku uwa kiwari deuleu ucu kumaha teh wa boh lain adean ku kuda beureum kumaha kula tadi nama kulawarga uwa teh ucu estuning dipika hormat leres malahan cenah dai gecek batur lain goongna beus sorangan kumaha wa malahan jadi tuladan kulawarga uwa teh ih da leres sakinah mawadah warohmah teh ucu semohon wa tapi eta teh ayeuna tinggal waasna goh nah aku jadi tibalik mah ucu doh nah kunaon wa tatangga uwa teh jadi ngaromongkeun uloh cing karacewis lamun uwa ngaliwat teh ucu cing laleos doh mariceun beungeut malahan loba tatangga uwa anu pinah mung saampar jeung uwa doh gitu wa heueuh ana ditalungtik teh ucu gara-gara kalakuan lanceuk si laing doh akangna wa akang nasi cepot jadi ungah adat nah kunaon nya wa eta nyeta uwa teh teu apa kunaon si cepot jadi kieu loba tatangga uwa anu menta karugian gara-gara kebonna diacak-acak ku si cepot kamu ingeta kebon jagong kebon suuk kebon sampu tuh nu menta ganti rugi balong teh ama loba doh ti mimiti balong lele balong lauk emas jair jeung sajabana tapi parandene kitu ucu kumaha wa genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong leres da burung palung bodo gelo oge tetep anak sorangan leres da cek rarasaan mah dewek teh kanu jadi anak teh eueuh dunya kinasihan nah ya gedenya aku gedena leutiknya aku leutikna bageurnya aku bageurna bedegongnya aku bedegongna semohon tapi kadang-kadang ieu teh jadi ilmu kerua doh kumaha wa meureun salila ieu teh dewek can bisa ngawarah kanu jadi anak uloh can bisa jadi contoh nu patotos keur jadi budak tuh segala rupa ge kudu badami meureun nya ucu tangtos wa hade ku omong goreng ku omong leres ma bojo bapak ka dieu mah Tawis tumampikan hati tanda sadar kumarima saban wanci moal poho nyebat asma ning pangeran sama kau nyupan jenengan kakang Semar ditampi nuhun ma bojo bapak kumaha wae anak kurang kakang Semar urang badami we ayeuna mah da moal hade kieu terus-terusan urang teh nu diantos-antos teh ieu ku kaula salira ayeuna manjing waktuna meureun mah jang ulah sidawala kade kitu ucu sae mangga
Akang Ulan itu disaur ku bapak sumuhun jang maka meni hareng-heng ku dedengan pajejet ku dedelean aing boga lanceuk aduh ampun doa nya akang eta jadi sabiwir hiji boga lanceuk kana pada ngomongkeun nya anak meni era aing papanggih jeung tatangga pasti atuh akang ampun boga lanceuk teh jadi kieu deuleu nanya-nanya kieu mah ku aing bawa di aku lanceuk tiba heula nah untuk sarwana atuh ka dieu jang da wala sae Pak semah kapihatur Bapak ditarima ya kamana lancik silaing nyata duka apa duka kamana itu kumaha ieu teh Pak urang badami jang semah kapihatur mah ditarima jangan aking anak mah bawa meureun lancik silaing teh teridoeun meureun pedah mah indung samperan moal dugi kainya mama udah kagungan emutan gitu mah kamana lancek maneh jang duka kamana mah duka ka Cikijing meureunna duka kahujanan meureun kabulusan kumaha ieu teh Pak kalakuan si Aka ayeuna kumaha kumaha ayeuna nanyakeun si Gareng mah frustasi Pak ayeuna di Palapatan ngelem jeung ngelem dulu itu eraun kama mana si Gareng mah di masker daerah merep papanggih jeung tatangga katama barusu jeung huntuna semplak tilu da main bola di heden ku batur gelut tongko kamana lancik silaing ieu kumaha ieu tatangga ayeuna riweuh kayaanana si cepot kawas jalma nu langlang lingling kawas jalma nu teu eling Bapak tangka sampe anu tatangga Mang Maman beh kidul kakara cep geus dicabutan kebon jagung diacak-acak majar teh keur tahun baru geus kaliwat dulu itu gebog di tuaran majar terik diajar ngadalang gebog lagi kerek ceb anu kabayang ku abdi Pak tengah peuting imah tatangga teh digedoran kabeh listrik teh jepret-jepretkeun popoyan batur dihili-hilikeun kabayang nini make daster antena dibalik-balikeun TV di luhur antena dihanap anu leuwih parah mah Pak tangka kalapa dihamplas tulu dipelitur ditawarkeun ka batur rek dijual majar eta furnitur sok bayangkeun ku Bapak dulu itu sok tekop aya hayam beak kusaha ku si cepot tekop aya entok beak kusaha ku si cepot tekop aya meri beak kusaha ku si cepot tekop aya enog beak kusaha ku abdi tah mah tapi sikap heulaan ku si cepot nog susaha nyadu batur sok bayangkeun ku Bapak kudu kumaha abdi kudu kumaha era Bapak era ka dieu kitu lancik silaing ka dieu ayo cenah ka dieu jang si cepotna jang sae mangga ayo lain tangan hayo paporongos wae aki-aki teh
kumaha lamun setruk naon tangning Eta aya gede Akang. di mana Aka iya di kolong karena naon di kolong dengan receh Kemarin mah jero kulkas. kadieu saur bapak bapana titah ka kolong tuh Pak dangukeun jang kadieu jang ieu salarasna anu diantosan ku Astajinga bari jeung Astajinga rumasa kana kalepatanana sajeroning di kolong imahna Semar teh ngagukuk ceurik bari dadapangan gogoleran nepi ka geduk kaayaanana ikat pinuh kulamat lancah dina tongong teh kotok seueur Astajinga kawajama nulang langling sing sabar apa yang anak mana pikala gedung kunaon si lain jang Bapak ayana kunaon si lain jang kunaon anak king anak makasep kunaon cu Bapak ampura di jang dedeh teuing jang apa diduk sok beakeun heula cirigna jang kunaon gandeng goblok naon ieu teh ai laporan teh montong dileuwihan ngaleuwihan naon sagelo-gelona aing di mana aya TV dibalikeun antena di jero TV di luhur da aing teh gelo jang diuk mending pada surti kali ngamumule rasa asih henteu sae silih binti sok mantap kusut pangkali Ngitan kuring langitan di kemanakeun ieun di kemanakeun genclang herang cikahuripan dileuwih sifat tahunan direka napa pantunan kiwari
karingan lengitan kuring langitan di kamanakan ing di kamanakan dongeng indah katumbiri taraji langit nu asri widadari turun mandi rumungsur di kahiyang Gusti rumasa diri gagabah ngagadabah alam endah kagungan Gusti Gusti kiwan gunung polistir nu tinggal caah jeung banjir ampun Gusti ampun Semar semar ya winangun semara kuncung danarulu semara semar ya winangun semara kuncung pakuning alam siti bentar kang puputra iya kang puputra ulah waka Sukaseri lamun can pangih jeung jati diri tapi di mana-mana geus pangih jeung jati diri bakal seuri dina sanubari yumuhun Pak tah ieu kata-kata teh luyu jeung kajadian silaing teh ayeuna keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu lain di nya-nya nu nya di lain-lain orayan di baleuli datang oranyaan di tengeulan tah si lain teh keur leungiteun jati diri dalah jati diri si lain mah lain kieu kumaos Bapak tah dewek mah mempersoalkeun kalakuan si lain anu katukang-tukang nu geus kaliwat bisi kena ku paribasa nu borok dirorojok
ngan dewek salaku Bapak Silaing da dihente-hente burung palung bodo gelo dewek teh Bapak Silaing nya sumuhun dewek teh kudu tanggung jawab tangtos sabab Silaing anak dewek sumuhun kewajiban dewek kanu jadi anak meureun kudu apa kejadian anu tumiba kanu jadi anak nah dewek rek nanyakeun sabab hakim geus tetepkeun sagal rupa kejadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu tah dewek rek nanyakeun ka Silaing kunaon Silaing jadi kieu aya masalah naon aya kahayang naon lamun aya kahayang pek siagra nyarita ka dewek anu kadada nu kaduga meureun ku dewek dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kaya dewek saperti kieu Jumohon Pak sok geura nyarita aya naon jang aya naon atuh aya teh Bapak sia teh acana jisim abdi hapunten tina samudaya kalepatan jisim abdi ageng sumawonten ali geningan abdi kikian teh parantos ngajahetan mana Bapak nedade hapunten jisim abdi Pak sabab pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna dihampura ku dewek sanajan teu dipenta dewek geus jadi lautan hampura jeung cing yakin indung Silaing bakal ngahampura di kampura kumajang ukuringnya di hampura siapa temen tengah hampura yang cicing jang tong ngomong cicing keur panas leuy kunaon Silaing jadi kieu tadi nama abdi teh moal balaka Bapak tapi geningan dipikir-pikir manganu ngariweukeun salarea heeh ieu teh sia teh ngariweukeun salareakeun urusan nama baik aing mah teu nanaon eta mah da aing teh hayang dipuji ku puji batur teu hayang ngan dewek teh meureun boga kawajiban ka Silaing salakuana kunaon sia teh pajarkeun Silaing teh diurus pajarkeun aing teu ngawaraka sia heh sumohon Bapak abdi nganuhunkeun nanging sakali deui abdi hapunten Bapak abdi hapunten tina samudaya kalepatan abdi dihampura ku dewek inung Silaing tempo karunya meus meceurik mikiran Silaing kunaon kasep anake nganak emak kunaon atuh gara balaka Bapak abdi bade balaka ke Bapak naon salares nama ya kejadian tapi teh 2 bulan kapengker Bapak 2 bulan anu katukang sumuhun naon malam Jumaah Kaliwon abdi teh ngimpi Silaing teh ngimpi sumuhun ngimpi naon jang mimpi basah cek aing cicing ngimpi naon dina impian teh abdi teh nuju ameng di patamanan keur ulin di taman sumuhun di patamanan abdi teh hejo lemok dang daunan rajek tatangkalan kemang-kemang warna-warni dipapais malar pantes tuluy di tengah taman teh aya kolam sumuhun Pak di tengah kolam teh aya air mancret mancur da sakedik Bapak kapenet da saeutik mah mancret bener tuluy kapenet panginten kulukut di tengah kolam teh di seueur teh lauk loba lauk sumuhun aya sabariji aya 3 manya 3 cicing lauk naon wae
aya lauk mus mas eta aya lauk mujahidin Mujair. aya lauk betekok Betok. balobana mah lauk sapu tuluy abdi teh keur kucuprakane suku teh bapak kena cai kena kolam kucuprak teh gawawak dari gagal hancip Manya di kolam aya hajib. ngarana ge ngimpi bebas Bener jang bener. hancip keur ngojay bapak pada ngiringan olimpiade katalah hancip duyung Ku masih apa jang masih aja. Tapi kalieur ki aingnya. dan baik goblok dan ngimpi Tuluy. barang abdi ngareret ka palih kidul langeor teh bapak Aya orai. orang mangaleor ya malah ngeor Naon? aya istri menigelis teh bapak Awewe geulis. sumuhun eta istri teh ngange acukna teh warna kayas Make baju kayas. sumuhun make tiung kayas make karemong warnana kayas nyana kantong warnana kayas ngange selop kayas kaos kaki nage kayas make lipstik kayas belengeh teh seuri huntu nage kayas bapak Ieu teh jelema macet goblok si kabeh kayas. cicing dan ngimpi Tuluy. barang abdi nempok ka manehna nempok ka abdi jubred teh bapak Naon? mata nang ngecepan sebelah ka abdi Eta maca ngiceupan bukan jebret gitunya. Tuluy. bari nyamperkeun ka abdi bari ngagabrug ka abdi engkang astajinga engkang cepot abdi moal kagungan caroge upami sanes ka engkang sok engkang gerak janji ka abdi moal kagungan garwa upami sanes ka abdi da abdi teh normal sanajanina impian pak neng akang oge janji moal boga pamajikan upami sanes ka neng digitukan teh bapak beki pageh rangkulanana ka abdi rangkulan salira beki pageh ka abdi abdi tungkul manehna tangah celemot teh bibir abdi dikenyot bapak Nu kitu nama sensor. Aya emak era. Yang kacai. Tuluy didinya teh abdi teh janji jeung eta istri teh pak maka jeung Indiaan segala rupa Indian teh kumaha? bobogohan bari hujanan bari nyanyi tetelengan kaitu ka dieu Nyanyi naon? maju tak gentar bapak Manya mah laguna maju tak gentar. ngimpi bebas Tuluy. manehna jeung abdi ocon bapak ai maneh abdi maka manehna lalaunan nyuntrungkeun teh ari manehna ka abdi tarik suruntur kujubrus teh abdi bapak kana kolam barang abdi teh kebrus kana kolam barang abdi hudang bak lilir laglag dina dipan mangganing dihanap cain teh dah tidinya abdi teh pak mata teh kaduhung hudang bapak lami-lami melit ngait ngaruhit tina hati bapak salarasna mata abdi kekean teh era rek ngomong ka bapak Naon jang? abdi teh hayang kawin bapak Naon? hayang kawin Hayang kawin. sumuhun pak Aduh aya anak jang.
atuh si lain telain ngomong si lain hayang kawin jang bagja ngedengeuna deuleu aya anak ma tereh jadi nini ma bapak tereh jadi aki aya anak atuh kuring tereh jadi uyut ayeuna hasyah yang kawin meki kieu-kieuna ngadengeuna ge aing bungah taya papadana bungah ka giri-giri ieu wanci anu dianti-anti ti bihari didagwan ti bareto diantosan ti baheula si laing hayang kawin dewek ngarasa bagja kaubaran kalakuan si laing anu tadi-tadi ayaan jang mah tereh kaompolan incu bapak deuleu mah tobat teh anak majang bagja terjadi nini mah ka urang mana cu Kakang Semar terjadi aki bakat tingku bagja meureun bapak jeung mah ka urang mana piminantueun bapak teh jang urang mana anu aya dina impian abdi bapak nu aya dina impian sumuhun saha teh jang piminantueun bapak teh cu bapak mah panginten kaya istri teh suan bapak suan sumuhun pak keke suan kumaha ya istri teh ka bapak teh pernah na uwa kadewek teh uwa sumuhun da dewek mah di uwa-uwa wae sanes mah pernah na uwa ka bapak teh nah saha ngaranna kakasina teh Laila Sari pak Laila Sari sumuhun nah saha teh ieu teh putrina Rai bapak pak saha Mang Togog lurah teh Jemantri pak anak si Togog sumuhun bapak be aya bagja teu daulat naon Kakang Semar jadi si laing teh hayang kawin ka anak si Togog sumuhun dina impian sumuhun pak ulah jang ngaranna ge ngimpi ari ngimpi teh kembangna sare bisi riwan ulah cu ulah pak abdi hayang kawin ka anak Mang Togog pak ulah cu ulah ngimpi ngaranna ge sumuhun pak dina impian teh janji ka abdi pak hayang kawin jeung abdi heueuh ngimpi sakur ngimpi kemangna sare riwan kaituna kade ye dengekeun ku si laing iblis ngagoda ka jelema teh rupa-rupa carana aya anu bungklekan ngajirim mode jeung jelema deui aya nu harewosan oge aya nu datangna kana impian supaya naon supaya ngaruntageun keimanan jeung katakwaan urang buktina si laing runtag kemari Cumuhun Pak Abdi rumawas pananging Abdi pan kajurung parasa cinta Pak cinta mah cinta ngan ulah ngimpi ya atuh sawios Kakang Semar is ulah mah ngimpi ulah ulah kanak si Togog ngimpi nah naon Pak teu we yang kawin kanak Mang Togog Pak ulah nya panginten Pak kudu aya lesanana cicing naon ieu teh Kakang Semar naon atuh da kudu pugu naon Pak alajanana mah kajeng ulah ka anak Mang Togog baik jadi gibah aing keur nempikeun ka nu jadi anak mah leuh nyatana naon Pak gibah oge da ieu mah urusanana nu penting anakna ngarti
dengekeun ku si lain si togog teh adi dewek pituin adi dewek geus dewek teh langsung ka si togog teges jadi dewek teh apa karena sifat karakter jeung tabeatna adi dewek nepi ka diturunkeun ka dunya teh gara-gara ieu jeung mang si lain da dewek teh baheula teh urang sawarga digubrakeun ka alam dunya teh gara-gara pasyawa jeung si togog Sumuhun Pak tah dewek teh apa karena karakter tabeat jeung karakter si togog memandang ka jelema teh lain mandang ka manusiaanana tapi mandang ka jelema teh mandang kana harta kekayaanana tah ayeuna ku si laing bayangkeun si laing ayang kawin ka anak si togog anak aing sia anak raja naon raja sangsara kabayang bareng ku si laing maknya Mang Togog teu narima aing leuwih apa ulah kitu Pak da jelema teh meureun aya dibere hak pikeun husnul khotimah ulah goreng sangka wae aing leuwih apa lain goreng sangka aing teh apa mohon Pak baheula mah buat teuing montong jak montong cing ngagugu kaing hayang kawin maka urang dieu sok rek ka urang mana ku dewek di anteur rek ka urang Ciloa Ciakar ka urang Temong sok ku dewek dianteur ngan lamun ka anak si togog aing teu narima teu doa aing sawios atuh sawios Kakang Semar lamun pi duit mah panginten kaula bade milarian atos cicing mah Pak hayang ka anak Mang Togog hayang ka Lalasari montong eta teh ngimpi babatok sia ulah ka langkungan kitu Kakang Semar asa murad bisi kamu Pak abdi hayang ka anak Mang Togog montong cek aing montong gugu aing ya sia ditampik dihina dicaci aing nu nyerina goblok sia dicaci dimaki aing nu nyerina aing sia bisa sabar tapi aing mau bisa sabar dulu Bapak ulah suudon Pak Cicing ngejedong sia hei Pak abdi mah era ku cai Pak tuh siapa yang ku cai era ku aing teu naon ku cai era cai mah di Bandung jeung di Batan balik di Katongo leuwih hade caah leleberan Pak demi menggapai cinta abdi ka Lalasari naon oge ku abdi bakal dijalankeun Pak lautan kan ku seberangi gunung kan ku daki demi cinta ka Lalasari cinta buta sia mah apapun resikona abdi bakal ngarepan Pak eta teh ngimpi goblok ai sia teh kabina-bina teh aya pamatok sia montong Pak cing ngagugu kaing mangga nu sanes abdi bade ngagugu tapi mah urusan abdi panginten abdi teu da panginten kedah maksana abdi teu kedah ngajalankeun kahirupan abdi sorangan cinta abdi sorangan Pak abdi teh hayang ka Lalasari Bapak montong Kakang Semar teh Pak cing ngagugu kaing hayang ka Lalasari Pak montong cing ngagugu kaing kabina-bina teuing sia teh rek ngagugu kaing apa moal sayeuna mah abdi moal tiasa ya nanaonan ieu teh Kakang Semar teh nanaonan Bapak nuhun katampi Bapak rek ngagugu moal tiasa Pak jeung sabar Kakang Semar dahwal
naon aing diciduhan dawala cing sabar aka cing sabar lairin urusan sabar dawala tapi bau dawala sungan teh nyeri hate eta mah teu pati ngan ieu bauna dawala tenang akan bae diciduhan ke garing Bapak atur nuhun Pak mantong sia moal tiasa dulu itu nepi ka murugul kitu babatok sia benar sia teh sumuhun jor Can kadang can naon. syek naon Bapak ngawidian lain ngawedian jig tuturkeun hawa nafsu sia ha hayo lamar ku sia Lalasari goblok ngan syaratna babatok sia montong nincak ti goblok aing Pak init Bapak sakira-kira tengah gugu kaing init Kakang Semar cicing init mana Pak permios mak pilelayan mak permios yang ulah luluasanan antap dawala pilelayan dawala aka ampura lahir batin lebaran dia moal ngariung jeung aing ngan maneh meureun rada bunga saeutik meureun gulai teh beak ku maneh kupat pek beakeun ku maneh dawala mi ape si gareng dawala cenah sadar si gareng ulah ngelem wae dawala ulah ngobat wae si gareng dawala aka ulah luluasanan bae dawala aing demi cinta dawala gede geus dewasa eukeur da aing teh yang berkembang biak mi hape bapak jeung emak dawala bisi bapak jeung emak eueuh nu mangalakeun cai pangalakeun ku sia nyapan ungap wae ge ku abdi bener mi hape kukutan dewek dawala si jagur naon buek batur manis kemang imah buek waas ku matana bolotot dawala mi hape buek aing ngaranna teh si jagur omat parabna teh tai kotok dawala iya hak jinit bade Pak permios Pak ma assalamualaikum ma waalaikumsalam waalaikumsalam jang ayo init bade ma Pak permios Pak deuh teuing lacek aing aka Ceurik tuh. dulu itu segala digemol dulu anak lacek aing anyir lomari dipanggul anyir helm si gareng dibawa anyir anyir casan aing dibawa anyir anu aing nu bau dibawa beki jauh dari sorana beki jauh doakeun jeung salamet aka eta kene da hareupeuna gelodog nih ari itu nu moal helm anjing bangsat dasarua make ikat ari bapak ieu teh naonan jadi kieu naon sia rek ngamelaan cek sia heh
nya disebut ngabelaan pantes nah kalanceukna naon nya pantes saya ngabelaan kalanceukna naon saya teh ngabelaan sumuhun ngan abdi masa kedape ya Pak bade naroskeun ka bapa mugi teh sangawaler naon dupi si cepot putra saha Pak naon sia maksudna waler we ulah naon maksudna nanya deui si laing nanya eta naon ieu mah waler ieu teh laras si cepot teh putra bapa heuh si cepot teh anak aing pituin putra bapa heuh asli anak aing nya sakitu we naon maksudnya upami leres ieu si cepot putra bapa tapi punten ye Pak naon ieu teh keuna ku paribasa wah naon tah paribasa naon teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tara TS ka luhur cakep akak maksud si lain ayeuna si cepot hayang kanu geulis si cepot hayang kanu beungar pangihna dina impian heuh di sim abdi bade naroskeun dupi emak putri saha cik emak putri saha tah beres jang beres naon waler putri emak putri saha putri saha ari mah putri raja heeh geulisnya geulis mata kaing bogoh oge panakna di mana dina impian ayeuna si cepot hayang kanu geulis hayang kanu beunghar pangihna dina impian cek uring tadi teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mata retais kaluhur sabenerna si cepot kikieuan teh sabenerna mah turunan ti maneh Semar kang naon teh beres jang beres tingali mah geulis cantik atuh sakitu campernikna bandingkeun jeung bapa hah jiga apel jeung karesek mama cantik rumah sakasep bapa ngahiji jeung emak sakitu beungeut jiga entok jaluna teh naon anak hayang kawin anak hayang kanu beunghar anak hayang dina impian ari manehna baheula hayang ka emak teh kekerepengan aing ngabela teh ka di dinya pangi dina impian ayeuna anak hayang kawin kitu dicarek naon maksudna goblok naon sah goblok-goblok lah bieur ngadon diusir kabina-bina teh jeung ciduhan kitu patutnya ka anak dengekeun ku sia lamun kitu carana sia jik ini tuturkeun anjeun sia odok Semar lah nah coba eta sia ngalawan paduli aing mah kagok jadi jelema doraka aing demi lanceuk aing yang mah wios mah ini odok paduli teuing aing mah perang jeung aing sok aing nyaho ini odok jang ulah sawios mah diusir ku entok jaluna ieu mah ye hayo nit odok lah bina-bina teuing atuh sia kejedog wae teu boga ongkos paingan atuh ulah jang sawios mah permios mah doraka sia paduli teh geus kagok aing jelema kagok geus kieu mah ye sangsara euker aing mah loba nu ngahina euker kari-kari aya boga lanceuk hayang kawin dicarek ku manehna padahal manehna baheula leuwih ti kitu ieu tingali perjuangan si cepot baheula dina mangsa bapa hayang ka emak nepi ka ceuk paribasa hulu disebut naon sia babasan teh naon teh hulu di saeta hulu di suku di hulu bebeakan tuku lepet nyawa pet ku hinis ini odok Semar perang jeung odok ini odok beuna-beuna teuing ya ku aing imah nadina gaji ku aing tuman nanaonan ieu teh Kakang Semar teh kulawarga teh jadi hancur naon derek init hah ulah mama ai bapa jeung saha sanes kaula mah sanes pada ini tanpa pamit pada permios tanpa wawartos
Kaula mah bade nyungkeun widi, kaula teh bade ka Sekar Nume. Bade naon? Kaula teh nyata bade nyungkeun harta kakayaan cek paribasana sabelah nagara ku kaula dipenta. Ya eta kanggo ngalamar Lalasari kaula teh yang boga incu teh astajinga Kakang Semar. Lamun bener teh mah togog piduit ku kaula sabelah nagara dibikeun. Semara Badranaya salaresna mah kikiaan teh Semar teh ngadoja kaya Setyaragen. Dugi ka mana kasatiaanana nyaahna ka anak sampeuran nyata strajinga luar biasa ka nyaahna ieu Setyaragen ka strajinga. Ma hormat bapa kana kasatiaan emak kana kanyamah emak. Naon ya teh? Hormat bapak Teuing. Naon ieu teh ngolo Kakang Semar sanes ngolo mah. Punten mah. Bapak teh boga keyakinan sidik kudu kubuktina waspada kudu kunyatana. Sabenerna mah bapak kikian teh sakali dipunten punten pikeun ngayakinkeun. Sabenerna mah bapak kikian teh ngadoja ka emak. Dugi ka mana emak nyaahna ka anak bapak anak sampeuran emak. Geningan buktina luar biasa emak kanyaah emak luar biasa ayana. teuing. Teuing Kakang Semar Emak nyaah bapaknya ah manyanya ngusir. dangukeun. Kanyaah emak jeung kanyaah bapak nyaah nama sarua. Ngan prak-prakanana anu beda. Ari emak nyaah ka anak teh diwowoy, sagala hayang itu digugu hayang ieu dilaksanakeun. Sagala diogo hartina budak teh teu mikir, ceuk bahasa Sunda mah eta teh istilahna teh nyaah dulang. Nya Dulang lain dulah. Lamun diogo kitu engke budak teu mikir, tapi bapak mah nyaah ka anak teh, bapak mah boga keyakinan samemeh meunang peurah teh kudu peurih heula. Samemeh ngakeul kudu ngakal heula, samemeh ngarih kudu ngarah heula. Teu dibere lauk, dibere jeujeur. Dalamun aya naon-naon siasta jinga di ditu di Tegal Arum nu kieu patut moal ngajedog. Moal cicingeun mah, moal. Ye, lamun rek ngadu geulis kakayaan emak jeung kakayaan bapak, moal sataikukeun kakayaan bapak. Emak mah nagara Sekar Nume, tapi bapak mah sawarga Maniloka nu bapak. Tong boros si Cepot hayang kawin ka anak Citogog, si Cepot hayang kawin ka widadari dikawinkeun ku aing. Lamun kitu teh mah ngan bapak teh nepi ka mana si Cepot mengejar cinta ka Laila Sari seperti bapak mengejar cinta ke emak. Eta perjuangan anak emak. Tobat teuing Kakang Semar luar biasa teuing. Moal aya damakeun aya naon-naon di ditu di Tegal Arum nu kieu patut moal ngajedog. Apih ge moal cicingeun. Tamami ayeuna mami wayahna jeung papi. Saha teh ngomong teh pangrasa beunghar goblok. Na teh meunang nu sangsara nyebut papi mami. Koplok sia. Ayeuna mama mengpeungeueuh barudak. Mengpeungeueuh barudak. Urang ngaliwet. Ari beas aya keneh. Aya Kakang Semar Sakumaha? seueur Di mana? di warung. Oh, meser atuh mah meser. Artosna ge teu aya seep.
nganyuk atuh nganyuk nu kamari oge teh acan dibayar Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar teh bebeas nganyuk ye pan bapak teh keur nyumput buni nu caang da berak bari jeung teh mah ayo mah aya leunca aya kana leunca mah aya Kakang Semar jamengor aya sampo aya kene sampo mata aya kene ki lebu tah ku lebu we mah ayo mah Astra jinga diusir kuramana Semara Badranaya saja jalan nangis kagenggeik keur maker tatangga gareuleuf nepung Astra jinga ceurik tayan atoh wae malahan seueur anu ngabaledogan ni Astra jinga diusir teh ieu tumaritis Astra jinga sagala digemol kayaanana pileleyan tumaritis pileleyan bapak emak dawala gareng si jagur pileleyan dulu batur-batur aing yujeng pileleyan aing mah balik deui ka dieu berendah aing diusir demi cinta ka Laila Sari sanajan aya di langit ping pitu ku akang bakal disungsi nyai sanajan loba keur gantina moal cara jeung salira nyai rindu itu purba nyai sabotol anggur anu pepes dina jantung urangan saukur bisa ngamarudah nyai mau ngerti sama goblok ya iya cek aing oge ameuna nepi ka tukang le deudeuh teuing lanceuk aing le Laila Sari dina dada nu pinuh ku mantega dina tak-tak anjing babaung tukangen bagong nyuruduk siapa bino aplok sia naon akate keur naon puisi goblok sia naon ngajadi di tukang di batuk-batuk atuh sia teh sia teh pan dititah mantuan emak jeung bapak kalau nuturkeun aing uring bakal mantuan akak ye mantuan dewek bapak paduli teuing teu hayang ngahiji aing jeung entok jaluna saha entok jaluna teh bapak ish mang kitu da wala situ bapak urang teh bapak di dinya lain bapak aing naon sia ye dina mangsa akak kabur teh bari ieu gege moal aing nyaho casan aing digubuk di dieu tuluy kumaha nu ngabelaan kanu jadi alancek teh kuring ngabelaan kumaha sih lain cekeng teh pak ieu Pak ari si cepot anak saha saha ka bapak dikitukeun ulah dikitukeun aslina dikitukeun tuluy kumaha sia naon sia ngomong kitu ceuk saha ceuk bapak teh cik walarek ku bapakna si cepot teh anak saha dikitukeun bener dikitukeun kumaha jawabanna anak dewek cek bapak teh lamun bener si cepot anak bapak anak pituin ieu teh keuna ku paribasa naon cek bapak teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tara tes ka luhur dikitukeun da wala dikitukeun uyaan segala naon cenah maksudna sia mah mangke kana uyah-uyah uyah beureun tata uyah
ayeuna si cepot hayang kanu beunghar si cepot hayang kanu geulis panggihna dina impian ari emak putri saha dawala dikitukeun ku maneh dikitukeun putri raja coba pate tuluy anak saha anak raja gelis si cepot hayang kanu beunghar si cepot hayang kanu gelis si cepot panggihna dina impian sabar nama turunan ti maneh Semar dawala dikitukeun dikitukeun lu goblok si teh tuh emak nepi ka keprok sah ramona ge racreng ulah tuluy nah dikitukeun teh gantawang teh ngamek ka kuring lamun siar cenah dawala nyaah ka lanceuk sia tuturkeun lanceuk sia montong balik deui kanggo ngobrol aing tuturkeun lanceuk sia si cepot anu pegek ke dawala bapak aing samak-amak ge can pernah nyebut pegek eta mah embohna ti kuring medramatis tak kuring teh rek ngantuan aka da kuring ge sarua jeung aka yakin kuring teh mang togog teh da jelema bageur atuh henteu kitu wae jelema mah aya bageurna komopan urang dulurna dilamar ku dulurna moal teu atoheun heuh aing kitu sama pikiran hiji lain kitu tah kieu da kuring macang saya aka mah can pangalaman ari aka lamun ditarima lamaran apan kudu dirapalan meureun ke teh diajar dirapalan di naon ijab kabul perlu diajar eta ari ijab kabul teh naon tuh da teu ngarti dinya mah ijab kabul teh geuningan baheula mah jempol jeung jempol dikieukeun jempol jeung jempol heeh dikitukeun diadekeun eta mah curug nih mina sok kakak tuh komo maneh meureup ngajak gelut ka naib udah bala aing eta teh ngomong heeh si dola kumaha teh dola jaga aing mah ngarti mau apa cik kumaha nu geuning tarima abdi nikah tah anjing eta bener si dola buru sok aing diajar sok tarima abdi nikah tuluy beuting atuh sakitu eta sakitu gelo saeutik oh tarima abdi nikah sok tarima abdi nikah ka sate teh eta anak Mang Togog ngaranna eta anak Mang Togog ngaranna sebutkeun si beleguk na dawala asa teu kieu dawalanya lain asa teu kieu si anu bodoh belet dungu tarima bener aing keur poho dawala hate manteng ka Lailasari tarima abdi nikah ka Kaneng Lailasari bin eta mah bin eta ngaran bapana teh bin katuna teh Lailasari bin Lurah Togog teh Jumantri kalayan nganggo mas kawin naon eta naon biasana saperangkat alat salat dibayar kontan mas kawin bebas naon bebas teu penting awewena daekeun mun kitu mah tuh sok tarima abdi nikah Kaneng Lailasari kalayan nganggo mas kawin nyaeta saperangkat alat useup teu ngangge kukumul digolosor wae sareng eupana nyaeta silukut jabrig kakarang ngadenge kawin ku saperangkat alat useup wah daing bogana eta di dieu teh hayu da siap iya beres bapak menggoreng hate ka Mang Togog urang buktikeun ka bapak yen Mang Togog teh jelema bageur hayu catur di jalana astaji ngalanda walap arantus tumugi kas Tegal Arum nanging astaji ngareuwas sing horeng si mana horeng ye Lailasari teh nuju disaemarakeun atuh bingung kayaanana lantaran ni astaji ngeuweug goreng hate ka Lurah Togog teh Jumantri ngadaguan dugi ka magrib
maksudna ieu astajinga nyata bade ngalamar langsung ka Lurah Togog Tejo Mantri itu kaayaanna atuh saparantosna salat Isya gerang langkung 7:30 astajinga ngahaja milarian bumina Lurah Togog Tejo Mantri ya tayo pasti euy imahna Mang Togog tepang gedena anjing anjing ditulisan di hareup lagi Pila Togog anjir PJ PT Pila Togog mewah kieu anjir pantona jangkung kieu tina jati leuy wah hebat Mang Togog bakal jadi milik aing ka hareup ya kegetrok aing ngasugane aya Mang Togog da ngilon saya marah mah ya naon aing jadi weu ieu mah pan ka Mang Togog ngalamar langsung nya manyak walo tah ieu imahna teh nya pantona ka badag gila nya jeung aya kolam renang deui renang nyir nah kolam renang teh di belakang lele di kolam renang berarti eta mah galatama nah nyobaannya yang getrok ah nyir bae nage kieu nya teu kagok du beunghar meuleuh edan anjir tukang seni ieu mah beana ya Assalamualaikum Waalaikumsalam punten lan sampurasun mangga rampes saha di luar abdi saha di jero ye na tamu teh kieu saha abdi kulan tamu tebih di mana abdi tamu tebih tapi teu barang canak saha abdi kulan ti Tumaritis dolo itu Gusti Numur Beng Alam Kakang itu Kakang Cepot semohon kulan alah bagja pisan geus tila teu panggih jeung lanceuk Bapak Ogog Pak naon tamilong itu aya tamu di luar Bapak nu beungan nu sangsara ye itu aya tamu dulur urang saha di Tumaritis Kakang Cepot saha Kakang Cepot koncian tutup-tutupkeun jendela anjing kencarkeun ya itu terus dilebot gini Kakang Cepot lagi weh gini Kakang Cepot mangalingih Kang mangalingih sono aing ka Kakang Cepot dilu bagja pisan batur aing baheula ngadu muncang Kang Cepot pangalingih Kang bagja Aisyah mengadon di tita asup leguk teu nyaho jelema sangsara sok cocorokot aing baheula pan si Cepot ka di asbak leungit kabeh calana panok aing dibawa mangalingih Kang mangalingih lingih
Sasak di mah batur. Siapa kepihatur mang? Tek naon sia ka dieu? Tek naon? Bade aya peryogi we ka mang. Lamun sia butuh duit aing teu gableg. Keur kosong, lamun kamari mah aya kene. Ngan beak kene mah. Sanes bade nanaon abdi mah aya peryogi we nu sanes. Tek naon? Balah bagjak ka Kang Cepot Kang. Kang mangalingih Kang lingih na kursi. Montong danap na upin danap. Danap. Dina tel ulah kana karpet. Danap. Saya emang mangama. Kakang Cepot bade ngaleueut naon Kang sia geus nginumnya. Geus nginum. Parantos mang geus nginum montong dibere. Bilih bade tuang atuh Kang Cepot. Mana geus daarnya geus sebeuh. Parantos mang geus sebeuh cenah montong dibere daar. Kudu ngomong naon ai. Ringong. Astra jinga disampakeun budi paranti mode kieu ku Lurah Togog teh Comantri bingung teu mangitungtung susah paya surang. Kasedih teuing nyacak tamas sumarang nandangan bae kasedih atuh kuliga nandangan bae kasedih atuh kuliga. Pepecah jalan kabihul udah putri Meser Bupati Abona Pepecah upami wangsul ibu neneng sampai Wali Kota Awona Nang layan berbalapatan abang Cisaran Lembur Buhur kamu daya kalepatan atendi Punten anu kasuhu Cikuraya gunung Cikura Jalana karaja-raja galuh Mula paturai hate puyah Mun patepi Turu gunung Jalana kapepepepepentasan Amit munur Bapak aja Reste sejak kadano Sanes wae kutesono Empang teu di belakang Kang Asgun Cikidang Bilas kurang kekonjakan pagureman Leuweung teu cocongowan Mengpeng deket sosonoan Bapak Hajat Pasira kocak karapitan Abdi sumejah bade pamitan Abah yang kembang eros jeung jalapang Melati di sisi jaya Pilih lami
naon atuh Kakang Cepot ye teh muni wengi-wengi lain tadi siang panginten ngaliwat heula can ngalayar acan ieu can ngadesel sia gasna ge beak abdi teh mang sapergawis mah abdi teh bade silaturahim ka mang silaturahim teh naon nya abdi teh hoyong penak jeung mang sia yang daing menteu sumohon mang wios aya baktos tipun bapak sia rek naon ka dieu wa semar sehat Kakang Sepot aya hibar bilung nya baktos cenah nuhun baktos ka Kakang Semar ka wa semarnya sae lan sia rek naon ka dieu sae we teu kudu basa-basi aing rek molor abdi teh wanikeun wae kitu aing abdi teh mang purwa jauh di jugjug angang di teang teh salaresna mah abdi teh saperkawis dua perkawis sanes ka irid ku Cikiih lain ka bawah ku Cileunjang goblok rek ieu di dia sia sanes maksudna kitu mang aing teh resep basa-basi naon abdi teh naon sia teh pinjem duit sanes mang abdi teh ka dieu teh bade ngalamar mah tukang ngarit geus aya tukang ngepel geus aya tukang marapan kuda geus aya arranger geus aya jadi di dia geus eueuh lapangan pekerjaan tutup jadi abdi mah mang ka dieu teh sanes bade ngalamar gawe mang dek naon abdi teh salaresna mah katarik ka pati-pati ka pendang asmaragama ku tuang putri jadi abdi ka dieu teh nyaeta bade ngalamar Laila Syari naon bade ngalamar Laila Syari abdi teh ka dieu mang naon anjing dedengian teh sia rek ngalamar anak aing Mohon mang jancuk dan pak manis yang ngahina ka aing goblok sia anak aing dipikahayang ku raja anak aing dipikahayang ku menak kari-kari anak aing dipikahayang ku gembel jelema sengsara ingat goblok bapak ngacedog anjing asusia balik Gustin Agung Bapak nyingkah asusia ngahina bebeja ka bubuyut sia goblok mang nampik we mang ulah bari jeung nyingkah kurang ajar si asup ala gogobrak aing kudu mayar goblok Laila Syari pileleyan mentang nyebut-nyebut anak aing goblok hayang utah aing gesare tong ye sanajan sia mewe nepi ka kaluar Cimata getih aing mangkarunya ka sia Bapak bebeja ka bubuyut sia batong kitu ting cicing goblok ngaina anak aing dilamar ku gembel sia Gusti Nu Agung pileleyan Laila Syari iya stajinya barang dihina dicaci emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana mutieun Laila Syari teh nuju disaemarakeun atuh gilig ya stajinya bade ngiring saemara wah pengasarepan aing demi cinta naon sabari deui mang abdi ge terang mang da Laila Syari teh pan nuju disaemarakeun siapa sumohon atona sia ngalamar tadina we mang abdi teh ngarasa dulur ka mang teh teu rumasa aing gablek dulur sengsara nya sumohon mang aing mang makitu tapi abdi mengaku dulure ka mang aing teu ngaku goblok teu hayang gablek dulur sajiga kieu tiba heula teh kamajuan sangsara we sia teh
Ayeuna anak aing dipikahayang ku sia rek di paraban kunaon koplok uhut tingali anak-anak aing atuh anak-anak aing si Tamilung tingali motor lagi genep sia mah sepeda kitu gablek sia boga gitar teh anak aing mah boga gitar sia mah boga senarna wungkul ngahiji eta ge urut Sawios mang nya ai teu ditampi mah sawios ngan upami abdi teu ditampi ku mang panginten abdi bade nurutan we jiga nulian kumaha da abdi ge terang lalasari teh nuju saya marakeun panginten abdi teh bade ngiringane saya marah jiga nulian ajing cilaka bahaya papa ulah bahaya pak aing mah ku dewa teh sieun ku si eta aing mah sieun di baheula ge jadi sia yang bilang saya marah sumohon sarwakeun nying batur cenah mayar gabal duit di mana koplok nah naon ieu saya marah teh mayar alah sabaraha mayarna lah 20.000 sok abdi aya 30.000 dibikeun kabeh sarwakeun nying batur pak siang aingna goblok 20.000 keur aing disangga receh ku aing lamun sia yang nyaho sabaraha cing geus sabaraha mayarna sabaraha 20 juta anjir sabaraha mang 20 juta 20 juta teh sakumaha aing mah tong boro nempong ngadengena ge kakara aing mang 20 juta mang bener teh asa ditawis 25.000 gitu mang teu bisa kakang cepot batur ge sarua oh jadi aing kawin teh meureun karena harta kita terpisah Lalasari cinta kita tidak akan bersatu karena kekayaan yang memisahkan kita kau orang kaya aku orang miskin aku termiskin di dunia jangankan ngomong naon teh si goblok astajinya barang bade kaluar ti bumi na ilurah togog teh Cumantri aya nu ngagejlik dina sakuna astajinya dugi ka dengdek kayanana Gusti meureun aing teh setruk pikiran tarik teuing aing nepi ka dengdek ka palih katuhu jeung ngagenuk dina saku jigana ieu teh amanah saku ya barang dikaluarkeun ku astajinga tina saku taya artos 2 gepok sagepokna 10 juta Allahu Akbar astagfirullahaladzim aya duit 2 gepok sagepokna teh aya tulisan 10.000 da aing mah kakara nempo goblok aing mah nyaho 10 nama 10 ya nolna kena genep jadi 7 jadi 10 1.000 apa tilu nolna tilu teh 1.000 berarti 10 1.000 lamun nolna loba kitu mah selain disebut 1.000 ari hah selain disebut 1.000 atuh kitu mah sabaraha eta 10 hiji jeung 0 10 nolna genep 17 Agustus teh aing anu gelo teh kitu-kitu teuing jeung 17 Agustus ari 1 juta nolna sabariji genep anjir berarti 10 juta aya 2 berarti 20 juta pas kan anjir pas keur duit ieu dulu duit pendaftaran ya pan duit teuing aing teh mau ya pan duit teuing aing teu kudu lengkahan naon sabalik deui yang harus dibayar oleh saya berapa gelo kakang jepot dia 20 juta benar teh asa ditawis henteu bisa sami Kang batur ge 20 juta mangga tamang 2 gepok anjir edan goblok
Pak eta teh duit asli aing mah kana duit apa teu kudu tilu dek. Dilihat di Terawang di Sakuan. Asli ieu duit edan cepot boga duit anjir cilaka. Cilaka. Mangga mang ya nu penting duit. Nuhun. Saparantos bade abdi ngiring saya mana ente bisa naon deui aya nu kudu dibayar naon uang konsumsi mah murah sabaraha mang 10 juta Allahu Akbar anjir ngalebok naon 10 juta masih padang ke 12.000 10 juta Kang nu sanes oge anjir atau mangatan 20 juta teu bisa balik deui lapor anjing aya nu ngagejleg dina sakwas tadi nga anjir naon ngagenuk deui leuy barang dikaluarkeun artos 10 juta anjing alhamdulillahirabbil alamin daing mah teu menta nya nona genep sagepok mang sabaraha uang konsumsi 10 juta enteng naon tah mang 10 juta mangatah cenah kumaha edan goblok anjing edan kakang cepot boga duit di mana nya nabung atuh nabung di mana nabung di mana ge di bank naon bank toyib 3 tahun teu balik-balik bayangkeun uang keamanan sabaraha 10 juta sabaraha 10 juta tunggu sebentar gejelig aku menunggumu ayo iya tidak perlu dilihat mang silakan mang tah sagepok 10 juta ngaina kaing naon tanya ku sia anjir bata goblok ari akang eta heula tuh ya yang aya dir we dina hate saeutik kasombongan ripuh jelema mah leueuy sing horeng nu bakal ngagubrageun teh kasombongan deuleuy sabab sombong malen pakeun urang makhluk deuleuy da makhluk teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alil adim sinung hirup dihirupan gagah digagahkeun mangga nyangakeun ya Allah euy pariksa heula leung bieu mah bata kumaha lu kaluarkeun mau karakep iya 10 juta mangga mang teh 10 juta hebat mana loba duit cepot aing rek molor jadi abdi ngeuning saya mana kumaha isuk iya halo Ilung kita ketemu besok alah lain ala ayo kita cekuk aku berkelahi dengan kamu ditunggu di ring jeung aing iya cilaka aing teh ku dewa kabeh di sawarga beak ku aing lamun ku sia eta tileutik can pernah meunang aing lain naon licik si goblok teh lamun catur ka aing lamun rek eleh teh di geuweung-geuweung caturanna tatu baburantak kuda ge bebas teu el lamun aing ngasak disak deui aing teh kebayang teu aing ngasak disak deui ku manehna aing teh nurut aing di jadi eleh ngadu muncang eleh da manehna make beton lain-lain tapi aing malatihan ngapoe manehna mah teu ayang nyaho poe kieu